Aldi. Arek aya naon deui? Pan geus jelas keputusan urang mah. Hubungan dia geus teu bisa dilanjutkeun. Tapi orang bung putus, orang masih kena cinta, masih kena nyaah. Punten Neng. Lamun misalkan Neng keputusan kitu, hampura Aa mah moal tiasa ngalanjutkeun hubungan ieu. Hampura Neng. Abi diputuskan ku tapi kumaha Kenali. Abi teh hamil hamil ku si Al. Mana bata barang dilihatku jadi lanjut. Namun kau arodo ke Saudi, ke balik-balik deh. Pak pisah. Nya maaf kalakuan Abi salah. Abi janji moal kitu-kitu deui Kuai enak saliran sabarkeun. Aduh, kumaha ieu? Urang mah tanggung jawabnya teh pipiluan urang mah tanggung jawabnya. Kak. Hei, Kak. Kak.
Arek naon ieu teh? Dek, tadi dirinya pingsan, tak pengen ngerin. Oh, urang pingsan. Yuk, tuh ini mah orang balik. Males keur kieu mau pulang lagi. Ka mana we urang mah dibawana. Al. Al, tungguan. Al, kunaon jadi ngajauhan? Urang lah tegenah. Kulancek didinya tadi. Emang kulancek urang di kumaha? Urang tegenah. Soalnya tadi lancek dirinya datang-datang langsung ngagebugan urang. Naon salahna coba? Urang teh nyaho naon? Nyampura. Eta mah akal-akalan urang ngomong ka lanceuk urang bahwa urang hamil ku Al. Sabab urang masih sayang ka Al. Hah? Naon? Pura-pura hamil? Dirinya mah tega ka urang teh. Urang nu jadi erana. Urang nu jadi gorengna. Lancek dirinya nyangkana urang nu ngalakukeun. Kunaon masang manehna kitu? Gila emang. Di mana eta boga ide kitu? Di mana bukan niat gitu? Kamari urang curhat ke Ahmad. Oh, masalah laki. Gampang lah, geus ayeuna mah ngelujung urang. Urang dibawa happy. Ka mana, A? Lah di we. Untuk ka urang pingsan teu sadar. Si Ahmad dirinya mah teu mikir. Cenah ngomong bogoh ka urang, nyaah ka urang. Naon geuning buktina kieu? Ayeuna mah urang geus beuki resep ari kitu carana mah. Geus ayeuna mah. Tapi kan eta cara urang supaya bisa deket jeung Al. Geus. Ayeuna mah geus tong sok ngomong deui. Ari kitu carana mah, tong hayang deket deui jeung urang. Urang mah geus mulai benci. Urang mah geus teu suka. Urang anu dirugikeunana. Dirinya mah teu mikir. Kumaha perasaan urang pas eta? Urang janji, urang moal kitu deui. Eta mah kamari mah kalepasan. Urang yang bener-bener. Urang nyaah. Urang cinta. Urang serius ka Al. Lamun kitu mah kumaha lah. Ya sebenarnya mah urang ge nyaah. Urang ge bogoh. Tapi janji tong ngalakukeun kitu deui. Tong nguruskeun kegiatan anu teu bener. Kumaha enak deket jeung si Ahmad. Enak geus jadi teu bener. Hubungan urang jadi kieu. Nya ayeuna mah bios lah urang jalani deui. Urang mulai detik nol. Tapi neng janji moal ngakukeun kitu deui. Kelingkingna mana? Janji ya. Sararia ge sarua kabeh. Sararia mau awe urang ka mana? Nu kieu ngaran babaturan.
Ampun, Al, ampun, Al. Hampura ulang salah. Mau sekali-kali dia mau. Pantas kelakuan gitu. Nu jadi babaturan. Ayeuna ku aing geus dihampura. Tong sakali-kali deui. Jadikan ieu jadi pelajaran.